Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini saya bersama Andra Reaktivi dan Irfan Channel mau mengunjungi suatu padepokan di daerah Jungberung yang bernama CBP Cakra Buana Putra. Laras gitunya, Endranya? Cakra Buana Putra. Cakra Buana Putra. Bade ngaguar kesenian-kesenian CBP dina alat musikna pengbarongan tetabuhanana sareng di tanggal sabraha wae anjeunna ngadirikeun perform CBP. Stay tune terus pantengi Reaktivi, Irfan Channel dan ke komunitas KYB intina kangge komunitas YouTuber Bandung. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe oge Andra Reaktivi sama Irfan Channel. Siap. Diantos videona. Baraya Reaktivi dimanapun kalian berada, lebet di segmen kedua seperti biasa acara Grebeg Sangaria kita tanya-tanya disi para wargi aya nu hoyong dihibur atau napi hoyong nabeh CBP kedah dongkap ke mana bilih bingung urang taros wae langsung ka ketuana Kang Dani upami ieu baraya Irfan TV baraya Reaktivi hoyong nabeh CBP kedah dongkap ke mana sih? Nu alamatna Kampung Sekemala, RT RT 03, 03 RW 11, RW 11 Desa Pasanggerahan. Desa Pasanggerahan. Nomor WA-na Nomor WA-na tah 089 089 genep tilu genep 53 opat tilu hiji opat. hiji opat kantun kontak wae anu lebih jelasna aya di deskripsi. Kang, di nu segmen kedua ieu biasanya sim kuring osok tataros tadi kan abi tos naros asal usulna CBP dari tahun berapa nya terus ana aya bade naros deui lamun andai kata CBP ada nu ngondang dari luar Bandung masih ditampi apa henteu? Masih ditampi dimanapun ya. Pokoknya baik di sini di luar Bandungnya biasa kontak terus panabahan CBP seperti apa ada di YouTube Reaktivi sareng di Irfan Channel Gaya. Kang, ayeuna urang lebet kanu edukasi. Ya. Kanggo bangsa baraya-baraya anu mungkin nuju ngarintis atau napi nuju diajar. Nya Mang. Sim kuring bade naros teh ai CBP dinu alat reakna gaduh naon wae. CBP nya upami alat dog-dog mah nya alhamdulillah komplit. Terus dinu kombinasianana komplit. Ya sound. Mohon. Ngangge sound ngangge Sadayana. ya. Komplit. Upami alat reak. Mohon. Komplit. Sadayana Lumping, grandong, barong. Terasna bedug tergantung iya nasi tergantung permintaan hajat. Misalnya abi mah hoyong aya yang manuk biasa manuk wali biasa aja nya sabang saning lah. Mohon bade singa aya pokoknya apapun permintaan anu dihajat hoyong kuda hirup hoyong tetanggungan aya we biasa gitunya. aya Ayeuna abi bade naros Kakang Ogay kumargi abi pas nuju nabeuh bareng ngaliput Kang Ogay kan seseuna aya nu naros dina salah sawios subscriber. Ya. Ayeuna anu kamari naroskeun nya teh ku abi ditaroskeun langsung ayeuna terus disampaikan ke Kang Ogay. Kang, eta nabeuh apa ieu teh dog-dog bangplak nganggo panakol eta reksak teu kanu kieuna. Moal. Suara rubah moal. Tergantung rasa. Jadi lamun nganggo main alat musik nu kieu mah angger hate nu dipake. Nya da teh saha teh mah moal sairah mah. Betul. Belajar ngadog-dog dari umur sabaraha tahun Kang Ogay? Abi kanu dog-dog mah bedi sih tahun 2007 3 tahun ke belakang berapa tahun ke belakang? 13 tahun ke belakang. Makanya tak barudak Kang Ogay nya anu kamari loba nu komen tentang
tabahan Kang Ogay dia belajar 13 tahun bro bisa awas kieu malahan masih kena belajar masih kena belajar cenah Cenah ya puas-puasna. geus sehu tapi masih kena belajar ayo jadi pertarosan Kang Ogay kabar cenah naros tah Kang Ogay lamun ngabeuh eta teh diganti-ganti cenah leungeun saelsa pararotong teh cenah kitu nu naros teh jadi udah biasa insya Allah ku ikhlas ridho insya Allah mau terjadi sesuatu mau nyaintina masuk ke neraka para buatna mohon insya Allah Karidoan. ulah janji jebret kadang-kadang budak ayeuna mah kan urang bisa nabeuh ya tabeuh we Soalna ingat kok kanu boga bagi kulung ceheran saha kanu boga kulung saha. Tapi insya Allah lamun disuungkeun mah insyaallah mau terjadi asa paroto ya kadang-kadang sok aya nu lalece ya aya nu nyampe ka garetian Ya. kan moal insya Allah pami raras mah hiji deui lah pertarosan sebelum kita iklan Kang Ogay ada pesan henteu kanggo baraya-baraya anu di rumah anu bade belajar khususna kanu dodog basic awalnya teh kudu seperti apa gitu nya intina mah ulah adigud ulah adigum ulah asa aing Mhm. ulah kumaha nya asa sarieun kasaingan gitu kan kadang-kadang aya mah janji geprak iya teu paduli ai bagi oge pribadi mah ngarintis mah sok we ngarintis henteu kudu tau urang boga tepak ieu percuma teu ngaruh ai tepak buhunan teh diparasi iya intina mah nya kanu Baraya Irfan Channel, Baraya React TV. Masuk ini segmen ketiga. Kita bahas tentang alat-alat reak nu aya di CBP. Ayeuna simkuring tos nyandak barong. Tah, ieu barong CBP. Salah sawiosna tapi nya tacan sadayana soalna seueur di CBP manuk kieu. Kang, lamun di CBP, Ya, ieu namina saha? baracak. Si Baracak. Kunaon bet bisa disebut si Baracak? Baraya. Silsilahna Baracaknya biasa kayu. emang berebu Jadi sadayana ieu kayu. upama ieu mah acret lah lamun bahasa Sunda Rambutna mah acret. beratna genep kilo. Rambutna hungkul genep kilo. Ai kepalana Kepala nama 2 kiloan, mah 2 kilo, rambutna genep kilo. Berarti lamun keseluruhan beratna ya 10 kilo. Bro, Lebih can karum. 10 sampai 15 kiloan lah kurang lebih beratna. Bayangkeun rasakeun kesorangan. Apa berarti si Baracak ieu udah dari awalna CBP berdiri dong? Punya Awal. pertama punya berarti nya. Si Buhun lah gitu nya disebutnya. Setiap perform ini selalu dibawa. Si Baracak ieu. Ya bukan selalu lagi. Kudu Cuma aya harus. gitu. Kudu aya.